bawah dan rete malah di bawah ya. Sabar udah biji kurang dari mana? Assalamualaikum, Sep. Assalamualaikum, Sep. Sep, teh ngodong wae, Sep. Oke. Ayo, Sep. Udah ngodong wae. Iya, mikiran wae. Arek kumaha ye? Tong ngodong wae, Sep. Bete teh mah. Aing bete di imah, Sep. Garun dong, kita ulin ka Sep itu. Terus mah. Apa ya? Ayo, Abah. Hah? Ayo, Apa? ayo. Tunggu buruan. Mana? Dul. Oi, Hei. Dul. mana wae? Dul. Ampun wae. Berak naon Dul kan teh Dul? Ya ngoret lockdown we pagawean ya nya ieu we. Kurang jarang nu di imah Dul. Aing pagawean Dul. Pagawean aya pagawean nu mayarna. Tama kebon aing nya. Aing sing kideung. Urang keur kuli ieu. Arek, Jarang nu di imah. Naon atuh? Aing ngasih Asep kadua keur ngahuleng di imah. asap ieu teh gawe sasep. Gara we. Kumaha? Urang ge nganggur ieu teh euy. PRT mah ka dieu PRT. Tunggu. Mana meureun RT? RT ka mana tuh RT? Abang aya teh Dul. Aya tuh abah tuh. Abah aya. Tuh kasaung we kasaung. Itu Bareng atuh jeung mana Dul? Urang tong wadah heula. Anjir gampang pindah orang orang. Engke kadinya urang nyusul nya. So, Heeh. atuh nya urang abah lah nya. Heeh, sok. Assalamualaikum. Dul. Sep. Aduh, abah Sep. Heula tanganna heula bisi aya di dieu ye. Pah. Abah. Mana si Abah ya? Abah wah. Bohong ya si Adul ya. Wah, Sep. putih mana? Sep. Aduh enggak bohong ya, Sep. Ya. Bohong abah di saung wae. Ah, udah dicobain dia ya ketul-ketul, Bah. Sabuna yuk. Ayo, Ya. balik ke Abang wae aduh ngomong si abang wae. Babanya wae lah tuh ya, kedenya lah. Yuyuk mah ya. Cai Abah. Nah, Ayo. Bohong si Adul teh nya. aduh enggak bohong. Udah ngomong di saung wae. Kira ka saung we. Aduh oh. Tinggal di swasta lagi wah Abah. Oh, ewe sep. Ah, bohong dia mah, duh. Oh, balik meureun ya. Eta di tangan di selasa di jero cai di eueuh di gerobog. Oh, urang capek euy lah. Dia tuh ngadiung heula yeuh ngobrol. Buan teh si abah di dieu bobo urang ulin ti imah ka dieu jeung si Asep teh. Aduh enggak bohong wae ya, Sep. Di cai ya. Ayo, Cai. Duh. Emang tadi ayat Dul, abah. Aya nang balik meureun. Urang aya piomongkeun ieu teh urang ka dieu teh. Terus kumaha sih ya? Eta beberes naon sih di dinya? Ya macul ya mah teklok doang tuh digawe-gawe euy. Teklokna. Teklok. Urang milu gawean. Dul heuy di imah mari wae tiap hari. Loba nu pagawean kan udah mayarna. Heuh ya. Mah Sep. Nyahok mang selieur ye urang masukan nih ngerok ge eueuh. RT. Pangkau urang kudu disekenyot mah kuring.
RT dia ka dieu ya. Eta. RT kerapat cek namanya. Oh, kadinya nama gitu. Cewek ang tangan dewe apa kayak tungguan kali dewe nya. Apa rek kumaha aya pagawean nuar. Ngantosan abah nya. Terusan abah can aya perintah gitu. Kurang di imah gitu. Tarte di imah orang cicing nya. Terus mah Makanya kasih Asep teh. oh, Asep taruas Asep teh cicing kita. Asep tah cicing kita teh. Kieu, curang. Asep, selama mana Asep nah? Aing pusing. Pusing wae urusan Asep. Eta kada tumor eta. Tumor eta Asep. lumayan Tak orang ke apa we? Orang ke apa sih pak? Kayak bunga aja nak. Baik, dengan dengan abah we engke ya, eta mah. Ayo nawe bisa dengan apa? Ayo pegawai nawe siap bang. Pegawaian kan babat guys kudu adul sing aya naon gitu kopi aya ada barang suuk ya tah kacang suuk tuh iya rek mah kacang suuk ieu kacang suuk berat tuh ieu kok ada resep ya orang seueuh euy geus dahar kata tadi ge sep tadi ngalah tah kacang suuk sok anu panjang lah ya tah anu panjang aya asupna yang asep ya asep gimana teh ieu kalem ngalah geus wareg da itu tadi. Nangis saya nama cewek ke sore kali deui bae apa nya. Sore. Jam mana Sep? Eta mah teu muda teh jangan bohong ka urang. Urang ulun teh hareup tukang tak urang ka abah ge. Jam 4-an gua apa ya? Abang. Eta mah usaha di dina ge. Oke, siap. Oh, Mohon Kang. Akang rek ka mana sih ayeuna? Ieu merenan ieu lah ya. Rek ka mana? Cuman aya kopi atuh di ditu dul. urang jang ngopi. Saya Sep, euy, lagi lockdown. Lockdown. Coba dul, si Asep ngopi di imah jual WA. Ieu ngopi di imah henteu, malah mah urang ka imah. Naon coba? Alah mah kieu meni pusing. Ngalina tinggal si Asep kari itu. Bang baik lah ya. Assalamualaikum. Salam. Dengan abah ya. Nya. Dul. Itu. Pegawai. Oh, Sep. Ternak Ternak naon ya? dog sapu-sapu. Ieu. Bewok. Waalaikumsalam. Aya naon ya? Aduh, Pak. Sok bagiating biasa geus nguruskeun hayam cani paraban. Kina tadi cek si aduh, si abah di saung wae pas. Oh, tadi mah Aduh. aya di saung. Biasa karena pangabutuh jang. Iya mah yang nyari damel ya, Bah. Ya. Nyari damel. Ti isuk teh, Bah. Ini si Aep. Ya, Aep si Asep. Si Adul. Adul mah meujeuna menang damel ya pegawaian itu aja kita kumaha ge. Nya uing si Asep tang kantung teu parugu. Heeh, sebenarnya mah lain pagawean. Bagian mah loba. Kan beda sieun nu mayar. Bener. Ari si Adul mah da kuran-kuran pucal pacul lah mah digawe sorangan. Macul hasilna melak sampe pasti jadi sampe gitu kan. Celep teu nyiram teu naon. Hasilnya ayaan ya. Oh nya ayaan. Ajakan si Adul teh tadi nya. Sep, ajakan kieu nya. Mun jamna gawe diurang we cenah, tapi teu dibayar cenah. Kan bingung. Beuteung kan kudu dieusi nya. Sep. Ai si Adul mah geus biasa pagawean seperti itu. Sebenarnya mah lain hayang teu dibayar atau nu mayar ai si Adul geus biasa, cuman nunggu waktuna eta hasil panen. Tuh. Ai model mararane mah kan tukang digara we di pabrik. Sok coba pikir, ayeuna lamun digawe teu dibayar berarti meureun aya hitung-hitunganana. Emang di kebon pituareun, Bah. Sugan gitu nya ini daripada jenuh lah ya. Gitu. Daripada eueuh pagawean gitu. Daripada jenuh. Nya gampang. Sugan ku abah di dia ya naon pituareun tuar ku di dieu Naon gitu. Oh, udah coba batur carekan berenang. Kan si Adul. Ai sadul beda deui, melakna tangkal sampe. Tuh. abah tahu. Cenah aya naon kira-kira manfaat ya hasilna. Pan coba kieu. Lamun urang aya kadae, pasti urang bakal boga rezeki.
lamun urang istilahna eueuh ka daek eueuh ka hayang tadi teh hayang duit aya pagawean tapi teu dibayar. Tapi kalau si adu bakal melaksape itu lumayan hasil lagi insya Allah orang yang ada lalahar gedeng deui sok geras itu mantap kieu sababaraha kali dia bayar. Oh mana teh si Ujeng teh nya. Oh asa bosan aing ngelebeungeutna ge lah. Iya lo wae Asep. Nah, ini neang lamun ngopi ya aduh da ieu teh didamel-damel gitu. Urang teh keur kasusahan. Oh, kasusahan. Terus datang. mantap Minang Saraya kanu keur susah di Susah di Oh, wae. eta bieu teh. Jadi sama susah-susah gitu. Berarti si Asep teh ka imah gitu nya. Bahagia gitu nya mukana. Pas ka imah teh. Aduh meni leusu mukana cenah. Keur mah beungeut pikarunyaeun. Da tadi teh amureun kurang si beungeut. Nah, eta Dalam udangna isuk-isuk giat mah da budak mah cerah, bener. gairah gitu. Aing ngalulubut bae mah awak kala ado. Lain pirasapeun. Oh, pikarunyaeun tapi ke lompat tapi kasebaleun gitu. Bener. Ayeuna kieu wae tip di abah mah urang ulah jauh-jauh mikiran saurang teh iwal ti urang. Anu mikanya urang tinggal urang keneh. Gitu. Tur urang cenah aya kahayang. Ya introspeksi kanu diri. Kabuka urang keneh wae. Tah intina mah kadinya sebenarnya mah aya abangan sakumere pendapat, saran gitu ge lamun dipake. Harus bahas Lamun harus. kapake gitu kan. Bener. Mah ai sarannya pendapat mantak dosa. Diterima ya monggo, untuk diterima ge untuk naon. Gitu Jang. Anu kieu we daripada isina loba nu ngalamun bingung, kaditu kadieu bingung. Tung-tung mah kan sok aya lagu bingung. Nah, eta judul lagu. Ya, aja da lompata ka judul lagu. Bingung. bingung Segala-gala. Kumaha upaya urang ka hareupna sok abayang nyaho. Nah, eta Abah minta solusi Oh, ke Abah minta ka Abah, anu iya. kira-kira halus gitu. Semoga Abah boga ieu gitu. Ya ai solusi mah loba ngan pedal katarima jeung heunteu Jang. Insyaallah itu Bah. Tuh. Solusina kieu. Urang meureunna ayeuna aya kahayang. Nyamun. Saeutik gedena urang keur usaha. Bari jeung paribasana cenah digaji ngan satengahna. Tapi kan status urang masih digawe. Nya anu pika susah ku urang naon sabarna usaha atau naon yeuh. Sok coba. Usaha mah urang eukeur. Caritakeun atuh. Ya, Coba tadi ka imah maneh teh ya. Sok ayeuna caritakeun anak Abah. Kieu biasa damal gitu, akhirnya diteri gawe deui. Nah, Gitu. Ulang puleung teu paruguh di imah teh. Tadi ge. tang kadara obat cacing teh sih. Geus cacing geus. Cacing teh, cacing 3 minum. Lain anu dihareup teh obat cacing. Make botol anu coklat teh kan. Anu teh. Urang minum kurang minum. Geus eta. Terus mah reaksinya gitu. Kieu seger ardang teh. Gitu. Aduh. Anu sabarna maneh mah susah dijieun ku sorangan sabarna mah. Teu susah-susah teuing. Ningali wajah teu melas-melas teuing dia. Santai mah. Nyantai gitu. Ieu intina mah ulah kasusah dijieun sorangan. Upaya urang ulah neangan istilah kasempurnaan hirup ulah. Sempurna mah milik Allah. Neangan urang teh kabahagiaan hirup. Supaya hirup. Kan hirup unggul anu ngahuripan berarti hirup teh hirup Unggul. pak hirupan. Salah Asep mah salah wae. Etik. Coba beuki sare coba ieu sare wae. Nyalain sare wae. Halus keneh masih beuki sare. Tuh. Masih bentak keneh. Halus keneh masih urang masih aya berarti aya kahayang urang. Aya kahayang sare. Kebluk apa ku mata kayang nama. Nya intina mah aya lain masalah ku kebluk ku malas. Eta faktor kebiasaan biasa. Faktor kebiasaan. Kuncina mah eta. Tah, biasakeun saya. Sababna matak tadi teh ya
pijen kagesi datangkeun ka daek gitu atuh aya jadi Semangat budak orang ku murah abah mah pasti. Semangat abah. oh semangat ada deket abah Saya pernah saya pernah saya semangat. Semangat banget teman. Semangat.